tahun di ditu kakarek balik ka lembur. Ah, ya 10 tahun mah meureun ya. Aduh. Lila. 10 tahun. Eta kira-kirana inget henteu imahna. Amun kira-kira inget urang Pop dia ya. Tah. Ieu di dieu. Hareup. Pop. Oh, di dieu oge, bener. Nya, iya Bener dia. Ka bener. Asa ieu da lain asana teh ye. Di urang geus capek ya kukulilingan bae, bensin mah geus 30 liter. Tenang. Duit bayar sabaraha urangna. Dibayar, maya teh dibayar. Aing geus capek ya ban teh geus gundul jaba. Puguh geus sabaraha puluh tahun hayang panggijeng dulur ye di Sulawesi. Inget henteu imahna Puguh ayeuna. udah geus sabaraha puluh tahun poho, ieu alamat ka saha ieu? Wing poho nanya. Bener ke arana saha kainget? Saha? Ari arana mah puguh ge aya Neng, si Neng ieu teh. Si Neng. Heeh. Eta bak mana kira-kirana imahna? Ta ari aran si Neng teh loba. Neng anu mana? Nya puguh poho Neng teh da geus sabaraha puluh tahun uing hirup di rantau teh yeuh geus 15 tahunan lah. Uing mata maneh kaina hayang kalembur, hayang panggijeng dulur uing teh. Tah uing teh geus capek kukulilingan ka ditu ka dieu. Masih bensin mah geus rek beak deui. Kira-kirana mayar naik sabaraha tah? Tenang bae, moalnya teh dibayar sabaraha bae ge. Anu penting mah uing nyampe kanu jadi dulur. Rek dibayar sabaraha bae ge. Dibayar. Ayeuna mah geura inget-inget heula imahna. Tadina di deukeut imah teh aya naon? Cicirina. Aya pos tah asana teh baheula teh aya pos. Oh, aya pos. Yang teh wing teh. Itu aya pos. Oh, tah ayeuna di ka mana da ayeuna teh? Ayeuna mah penting bayar heula kayak urang geus bayar mah. Neangan deui sukan kapanggih. Ayeuna pos mah tadina. Tenang bae, kayak dibere, duit mah dibayar sabaraha puluh bae ge. Manya teh dibayar gitu. Geus mending maju bae nama teh. Ayo, maju bae kira-kira ciri-cirina apal. Apal, asal. Bapos. Ingat nah. Bapos asana teh gitu. Lah, aing bing bisa bensin. DP, ojek DP. Alang iridit motor. Tah, DP. Naon ge? Jalan ke DP, nanaon oge. Tenang, tah, ke ditambah deui. Atuh 5.000. Di DP. Halah. Jadi mah DP ongkul. Jadi acan ieu mah nya ongkos mah. Tenang be, tenang kayak gimana teh dibayar. Sabaraha bae ge. Nya pokok penting mah urang mah ulah rugi di urang. Bensin geus beak 21 liter. 21 liter bensin teh. Komo ayeuna tutup bensin teh. Moalnya teu dibayar uing oge. Anu penting uing nyampe. Aing sandang endeng ya. Saumur ngojek kakaraeun manggih penumpang kawas kieu rewelna. Kudu iya ngomong naon padu kata yo lah mangkat. Alon aing mawana ieu. Ih, ameh apugu. Ya geus harus ieu lan mawana. Ojek motor-motor aing. Lah, ayo. Udah. Siap. Ayo, siap. Alon, rek diselah. Da ieu motor aku diselah. Mangkat lah. Yuk. Halo. Apal kan aja imahna? Apal. Kan bisa nyasap deui lah. Aing mah capek bensin geus perang bensin. Ulah ulinting itu era pakuwu. Ronda ti tadi dia ronda mah cicing aya pakuwu, ngenta kopi ka pakuwu. Aduh. Aya teh sorenan sore Sabtu nya. Kudu aya jatah li. Oh. Wah, Tah. Tah. Aya tuh pakuwu nya heuh. Meuli kepeng. Kalamun teh ieu kenapa? Ulah. Hujan peda hujan. Hujan ayeuna teh hujan. Aya loba di pakuwu. Ya heuh di pakuwu tuh. Meuleunan jet ya, meuleunan dia. Hujan sep. Mecak ramai teh gaple. Tak kieu uang ulin. Neangan awewe. Tah ieu jeung pakuwu. Ulin ka endi? Mau ngomong teh Gitu. Kieu nagis timitihna. Sep lila ting udah pasean teh. Raku pakuwu. Pakuwu. Geus atuh. Pakuwu sep. Pakuwu teu boga pamajikan. Taruh. Pena kieu uang ulin. Ulin ka endi? Ka endi bae uang hitung-hitung cuci mata, uang jalan-jalan.
Meuli meuli kopi. Kan hiji ya. Iya, Ah. Pak Kuwu minta duit na ka Pak Kuwu jangan. Kumaha Pak Kuwu? Paku lah nyata lah. Buru keluar Jang beli kopi. jangan. Pokoknya mah geus malah saya Pak Kuwu mah. Jang beli kopi. Oh. Pak Kuwu, duit teh atuh bareureum Pak Kuwu. Wah, bener haejo eta tiru. Cukup lain sakieu. Cukup tuh. Aduh, Mah ieu rek meulinaun ieu rek meulinaun. Tabak mini. Terus Koteng lah. terus nande. Urang meuli oli jang motor. Hah? Oli. Hah? Oli. Oli. Urang hayang ieu. Euy. Ieu sanu balanjana. Si ieu. Sidayat, sidayat. Sana imbalannya tah. Meuli hamburger. Hamburger jeung hampas yat. Ah, Jang siap. mimi Ah. hampas. Tah. Nah, jadi Hampas jeung atel. siap. Sampai lila-lila. Siap. Awas ya tong lila teh, da Ieu masuk teh lila. ieu teh kurang. Bari bawa teh. Men tadi Pak Kuwu tambahan deui. 50 deui. Tambahan deui Pak Kurang. Kuwu. Kurang. Salaman, 100. salaman da cium tangan, cium Pak Kuwu cium tangan. Cium tangan salaman. Ieu nu ieu jang meulinaun deui. Hah? Nah, Nasgor. Gorengan. Bajigur beakeun lah pokona. sate Siap. kurang keneh. Deui, kurang. Nya ayeuna padu kabalan Kurang. lamun jadi jaga kerjagan kabalan Muamahi, kaluarkeun deui. Duitna mah jang kasih neneng jahat duitna mah. Jang kasih neneng. Tong bebejan tong. Nyahoduan bae. iya salah Nah, ieu geus tilu. Tah. Ya buru penting mantan lah. Beli balander dengekeun ya dengekeun ya Ah. balander lamun jagana kabalanner manehna Siap, siap Pak Kuwu. lamun Siap. si berejang meuli Siap. teh ulah sama Siap. kabalanjan lila Tariris urang mah. Aneng rek meuli hakanan ya. Nyapan Beri duit ya. Oke heula tenang bae heula tok. Siap, kayahan heula. Aleuman lamun eta Tamu. rantauan juga Bayar heula. ka mana Ka mana ya? Punten ya. Beresin aja ojek beresin ojek beresin. Tenang, tenang. Di mana ya nak? Di rantau. Teh beresin ongkos Erek ongkos lah, ongkos. Ya urang geus capek deuh. Tenang, tenang aja. Heeh. tidak jaga lu Aduh, tina kurang sakieu mah tuh. Kurang. Tenang, kayak dibere deui. Tenang. Oh ya bae erek meuli bensin, tanyakeun alamatna ka Puguh. Ka saha? Hari bumi neneng teh, iya, paling mana aja? Pak Kuwu, neneng teh pan loba lain Pak Kuwu. ke heulan arina teh di mana nu benerna Gugus sabora-bora puluh tahun, hidup di rantau, jadi hoyong kalembur, itu gaduh lulur. Neneng mana? Neneng teh loba tukang suuk, tukang asmun, tukang baso. Nah, Kating, wah. antos sabara puluh tahun. ciri-ciri Nah, ciri-cirinya merah dageng, rambutnya panjang. Iya sanes, iya rambutna. Oh, sanes yo mas. anu kieu. Ah, anu kitu. Oh, neneng itu meureun kaler meureun. jadi kaler teh Neneng anu seneng dewek teh ya. Oh, Anu cucuan dewek ya. lain nu eta, lain. Bisi nu eta. Oge nu kitu. Ya betul. Aku apa teh? iya neneng anu bumbuna panjang Nah. rada ageng Ya. eta paling kaler paling ge Ieu neneng putrana ieu teh putrana Bang Samiun. Mang Samiun paling ge Ya nya, tah. Bang Samiun. Gugus Rami. Punten aan aya namanya kieu bae mending ka Pak RT heula laporan. Soalnya itu pas wengi. Nya, Ayo tos laporan ka RT mah beres kantun ka bumi si neneng kitu Gitu, amber jelas gitu. Nah, aya nama mending laporan ka Pak RT heula. di mana ya? Pak RT. Oh tuh Pak Kidul. Tuh, Pak Kidul, Pak Kidul. Pak Kidul paling ditu tuh. Nah, langkung ka kuburan sakadik tadi ya tah. Uang naroskeun ka Pak RT. Yuk. Ayo. Nah, naroskeun aja. Heeh, yuk. Ya. Bumi RT. Bayar dinya. Bare-bare, Bu. Urang nah geus Lumayan. tadi. Di ke Pak Kidulnya. Mau apa? Ayo mau apa? Heeh, sugan. Tah, ojekna. Lain Pak Kuwu aya tadi sebenarnya siapa Kuwu? asa urang ge asa apa teh nu baheula pokona sok Mm. angon munding baheula eta lain Ih, Bapak Kolot teh boga munding teh Mas Hep. Bapak Kolot. Heeh, adik. kos nate incuna wah Wira. wira Heeh, apal. Heuy. Heuy. kan tadi kakuna kalau si neneng Heeh. kan neneng pas nama eta Lain Pak Kuwu, cek urang mah tama kabogohna tah mah ya. Oh. Urang aku lanceuk. Bisa bae teh nu titinu HP ya ka si neneng teh ya. Wah. Amer teh dina panas elek sae. Gitu. si neneng kabogoh sia Hayangeun Pak Kuwu hayangeun. Lain ka bogo si Yayat Pak Kuwu si Yayat hayangeun. Si Nah, neneng hayangeun. kempungeun.
Jadi kumaha ya orang beli kopi gitu. Daripada kieu aya mendingan tadi geus dibere duit. Beli kopi jeung gorengan. Berarti istirahat hate ya. Mangkat ka ditu ya. Di maneh kudu kumaha ya. Nah, orang-orang rek beli kopinya. Beli maaf kalau orang beli kopi. Siap moal lah. Baru kieu tukar baturan. Ayo. Cek urang mah lain dulu si neneng kabu si neneng tah ya. Ulah sama panas batur. Gas, ayo orang merek beli kopi mah ya. Ayo. Ayo. Kopi. Pak Kuwu, sabeneran tadi teh saha sok. Kuningnya urang mah kok asa ilik euy. Aya mah kieu nya. Lamun ronda sing bener rondana urangnya lamun jelema nya harus ditanya. Wajib ditanya. Bener Pak Kuwu. Amari ge sok kitu kacolongan bae. Mantap, jujur, ulah sampai ari urang teh sering keliling naon Makolot urang bae kamari leungit radio. Nya heueuh. Radio anu sok jaka suara lain. Leungit eta kamu kumaha SW radio leungit. Kamari eta. Geus aya nama nu geus manggeus ulah sampai diperpanjang. Kamari wajalil tas hajatan kotak lain nyokot. Sok bayangkeun. Wara kudu hati-hati aya mah. Sing bener, ulah sampai gitu, ulah sampai hese sore gitu. Bener Pak Kuwu pada ieu aya hujan kieu mah da jelema teh ngararingkuk. Nya urang Bandung orang ngartina lah. Kudu dieukeun di Pak Kuwu ya teh. Kumaha ieu meuli Si Dayat teh si can datang si Dayat. Tajun orang hujan orang keur digedor tukang warungna sok si Dayat. meulina ge ka ditu tuh ka deket lapang. Kayak buang bari ngeureun si Dayat, buang panas kok. Heeh, tama sok panas tinggal baturan sorangan ulah. Sok agung Pak Kuwu tah mah. Curintik bu, halus lamun panas si Dayat mah. Sok curintik kaluhur. Nya. Sok. Heeh, tama sok langsung mewek. Langsung nyurintik tapi lamun panas si Dayat. Ya sok mewek Pak Kuwu tah mah lamun ieu teh kahayang teh. Ayeuna mah lamun bari ngopi. Jung teang teh bising di mana teh budak. Lila yang mana yang di teng lah yuk. Bisa nengan tambangnya. Pada yuk Pak Kuwu teu naon sorangan Sorangan di ditu mah Pak Kuwu. Yang geus saya teh Pak Kuwu hanya. Di teng lah Pak Kuwu lah nya. Kasa kedap yuk, di teng lah. Kewing Ulah ditinggalkan Pak Kuwu. Bisa nu ngabopong. Ari dipikir-pikir cek kerasaan mah baheula dibayang-bayang lamun jadi pejabat tinggi negara sigana enak. Ternyata orang diangkat jadi RT ayeuna teh asa ribuh teu parugu kitu. Kudu ngadata itu ngadata ieu rangda di blok Jumaah RT hiji RW 2 ayat 17. Daftar hayang buat kawinanana geus aya genep. Calona can menang hiji-hiji acan. Masalah gede teh sudah sedekeun ka RT. Aya anu teu meunang bantuan. Minggu teh masalah tari masalah RT disedekeun teh RT bisa salah pada teu meunang teh. La ilaha illallah. Nah meningkan angkat tangan baik itu ya tong diteruskeun jadi RT teh. Assalamualaikum. La. Waalaikumsalam. Oke itu Pak RT teh ya. Nuhun. Ari ari ieu teh saha nya? Di mana kitu di mana? Ari uing teh tadi nama aslinya tadi nama baheula teh di dieu. Nuhun. Di lembur ieu ngan cuman marantau geus leuwih ti 15 tahun. Di mana merantau di mana? Di Papua. Di Papua. Saingan beki ini. Papua mah jalan-jalan heuning jalan Nya nya. Wah, tegaran ganteng. Gitu. Oh, jadi ayeuna teh nembe we di Kalembur. Nuhun. Oh, ari nami saha nami? Wah, jole teh ya. Oh, Wah, jole. Nya nya. Nuhun. Wes teh ngguan caginya. Jadi ayeuna teh ku margi hoyong pendak sareng dulur gitu. Malai pendak. Jantan ayeuna teh Kalembur teh meureun ambeh puasa di dia di lembur kitu nya Pak. Mohon tah. Hoyong di lembur ngariung. Ya mohon. Jadi ayeuna teh bang di piarian di bae nya taroskeun nya. Teh manawi aya rencana anu di luar bosa-bosa anu emutin terangin neneng anu mana da abdi teh tiasa dulu kan ari neneng reseur nenengna teh. Nya. Mohon. Nya dina berarti si Akang mah ini mah tos dongkap ke kampung ieu nya, lapor ke Pak RT ka dieu nya. Mohon lapor. Oh nya, alamatna da meureun kapungkurna ti dieu nya. Akang teh mohon.
Nyatos pajole itunya. Bapak Ya. jole nami teh. Mohon. Bapak jole. Umur sabaraha umur Bapak jole? Ya golongan 70 80 tahunan lah, Oh, 80 tahun. Nya, Ya. hutang ka warung 20 saringgit can kabayar. Ya can Oh, kan digana potong teh. hutang 20 saringgit mun. Nah, 20 saringgit can ka warung. Nah, terus golongan darah naon? Golongan darah. Asa nama Oh, I. bener. I. Tekan dina teh aya iin, aya ijahnya seueur mun. nya. Iin, ijah. Aduh, Ya, tapi satu pertanyaan kilonya. lo ya. Bada di pelarian deui benernya. Nya mohon. Nya mangga beda pelarian yang kana upami cenah tos kapendah. Ka abdi abdi ka dieu. Nya mohon. Oke, saya upami sareng abdi ka ditu ka nenengna nya. Nya. Bilih bada sareng neneng cangan mah langsung ka nenengnya mangga nya. Pada puntennya tinggal eueuh Ya, can tuh. bios teu kedah da eueuh. Mangga. Aduh, ya hujan-hujan kieu reuh. Ya kumaha ya mau kopi ya? Ai tadi teh jiga teh lain dulu rasin neneng he. Dewek sih bawa kabar tenggalkeun bae. Dulurna. Yakin yang beda. Beda tadi Enak ieu bae. Kumaha? Entong meuli kopi, uang toong heula. Teang heula. Penasaran teang heula. Urang curiga. Siap. Nah, ayo siap tong belnya. Ayo siap. Ayo. Ya teh geus jam 8. Cantun duh ya tehnya. Mahanya. Assalamualaikum. Sahanya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Sahanya. Saha? Ya. Oh, Bade ka mana? ka neneng teh ya uak anu ti tas di perantauan sobara 10 tahun kan hayang kalembur hayang pendak jeung dulur Keheula ina saha? Ambu-ambu teh yang ka neneng. wajole teh Jole nu mananya? tos Coba sobara diinget-inget heulan. Bener, ya teh mang jole. Ya mohon. Sok cari. Ya. Aduh, Oh, alhamdulillah. jadi- Aduh, Aku ka mana bae geus lila teh si mohon Ate. tos sabara 10 tahun, 15 tahun langkung ya. Atuh tuh ayeuna inget balik. Mohon Kalau hayang geus aruh, harus inget, jeung wargi. Mending geus teu inget-inget. Kadulur teh miming geus maot, bapak geus maot, meni teu inget-inget. Lain ku teu inget neng di lembur itu teh di rantau teh sangsara. Nah, atuh lain balik sangsara mah. Puguh teu gaduh jang ongkos. teu gaduh Gusti jang aduh naon, digawe unggal poe teu boga ongkos. Ih, mulungan Aneh. kertas di ditu ge mulungan jang urup-urup. Gusti nu Gitu, agung Neng. di dieu ge loba kertas mah. Muhun hanjaka sabora puluh tahun ya di rantau di Papua teh neng aduh hampura buat Oh. di ditu teh di rantau teh lain mecak lain dia bunga. Intip. Curiga urang mah Mana? Dari mana bawa tinggalkeun bae. Sok. Wah, tah. Ieu naon ah? Aduh, Sok geura buka nu gede teh, Neng. kieu nya. Oh, mohon adatna neng. Nya buluan deui nya eta. Adatna Ngeunah teh nya. nggak enak pasti enak neng. Meni Aduh, jimbrong ge buluna teh. adatna Ya. Atuh ngabas nu gede buluan atuh. Gede buluan, gede panjang cenah. Geus dibuka ya. Heeh. Tuh, aneh boga. Kumaha tah? Tanya. Tuh. Cenah anu gede buluan. Wah, cilaka. Del kumaha ieu? Bawa ka bogoh. Curiga urang ieu. Cigana teh lain tah mah lain dulurna teh mah kabogohna. Ah, heueuh nya. Tah, jadi mah kumaha keneh ieu? Geus ayeuna mah terus nya. Siap. sok cobian. Atuh ieu mah esena aya resep. 3. Adatna 3 mah diasaan sok. Meni legi. Aduh, Aduh meni Ya. enak meni pelem. Ngeunah ieu teh nya. nya enak dama. Aduh, meni leger mah manis, legit, mantap gitu tah. Paling Neng. loba Ya. ieu lukutan ieu was kieu eta. Ya. Bulutan ieu teh nya. Ya, tah. Atuh tambah. Ngomong-ngomong cenah aya 3 esena. Ngomong
Dua kapan? Dua. Tahu datanya. Wah, bahaya kieu terus corang di bae. Wah, penasaran ke naraha eta ngatur-ngatur cenah nu gede panjang. Si cenah aya dua makan dua. Aing mau wadeikeun bae. Kalau mun sakirana eta langsung ka bahaya teh kurawang juga. Tah, kitu. Setuju. Sok aing dekeun sok ieu kumaha. Ieu teh dada. Wah, iya dada eta mah nih badag teuing gede teuing neng. Atuh enaknya dadana. Diraosan kan neng? Oh ya mangga mangga. Kop. Kop. Enak teuing ieu dada nah. Ieu susu ayeuna ieu susu. Aduh susuna. Aduh badag teuing neng bodas teuing ya. Itu bodas teuing kenyot sok di sobian. Dikenyot. Aduh. Tata susuna jadi kenyot. Waduh, aing Wah, bareng. Mana ke mau dobrok deui. kabang gua direbut batu ditinggalkeun bae. Buah dalih dulu ieu mah asli. Aing pusing-pusing teh. Mari bisa Eta susuna dikenyot cenah. Lah, Bodas cenah. bodas. Walah. Wah, tuh. Ping. Sok terus. Aing leuwih curiga ieu tah ngabas nu karari teh. Ayo. Urang dongkrak we ku urang ieu. Kok ada ke Bogor di gasak ku batu. Ya bak eueuh deui cenah. Aing namanya. Jadi karunya. Ping. Mana? Aduh, iya ping mani alus-alus teuing neng. Mani bodas gede. Lalaunan. Sok dibukakeun ieu dibuka di asal. Ya sok buka atuh ku neng pangmukakeun dibuka. Aduh, mani lagi teuing neng. Aduh, eta ping dibikeun, susu dikenyotan, jorang gitu meru, Kayaknya teu bener ieu teh di kumaha. aya nama uang di on. Tapi ieu kumaha ieu? Susu dibikeun, dibukaan, ping dicabakan. Jadi pokoknya nama orang mah stres lah, aduh apes teuing nya cenah. ayeuna mah geus kieu bae. Selingkuh mana kitu si Naneng. Mana kitu ge ieu? Urang aing mah. Satungtung can ya nempo anu nyatana uang teh bae. Hayu, siap. Tapi wayahna ieu bisi aya nu sejen ieu. Aing kapanasan ieu si Naneng teh. Ya pantes panas ke da. Tah. Nah, tadi eta. Wah. Mau penasaran jelema. Wah, bau ieu. Cicing dengkeun kana. Cicing dengkeun ka dieu ping sing ke dicabakan. Aing curiga. Paku teh nungguan. Hajeun cicing, uang curiga panas aing. Ulah gitu ya. Laporan RT bae heula. Dah kumaha ada orang penasaran kurang ditutup Gitu. Eta ping-ping nak dicabakan. Salah. Itu laporan RT. Geus kieu ayeuna ya. Panas urang mah yakin aduh aing enak kieu nya. Laporan ke RT ongkoh urang sakalian kitu. Bar begitu datang, begitu ngadobrak RT datang. Siap gitu leuy. Oh, jadi kieu bae nya atunya ayeuna mah daripada ngadengekeun kieu mending uang asup tah saurang papaikeun RT. Ayeuna kieu, ayeuna urang ka RT bae heula. Geus dawek ka RT papaikeun aing eka jero nya. Tenang liat aing babaturan maneh senang. Apes aing mah dibuka-bukakeun ping-pingan dicabakan. Susu dikenyotan dibikeun. Jaro orang ngomongna teh. Bener tuh eta. Ikhlas teu ridho aing mah aduh aing neneng aing mah. Ayeuna mah kieu geus urang ngomong RT deui sabab kumaha abis terang. Aing ge Emang engke cicing RT ya. Penasaran aing mah. Aing geus kepanasan ku si Naneng. Saya atuh ayo. Geus teh bae. Nu RT segala. Geus tenang teh. Geus mandi heula. Keur naraha. Ari saha? Cabakan dada ping-ping dicabakan. Keur naraha sabarna aing panas ye awewe urang dibukaan dada di. Aduh, sabar-sabar. Ulah wala kitu tempok heula, taliti heula. Ieu teh dulur uing. Sabarna saha? Ieu teh lanceuk uing. Ieu teh Ajole. ieu teh main. Sekali lain nama da si itu keur mataikeun RW, RT heula cicing. Ya sok, bejakeun bae ka RT anya. RT geus datang ajak RT yeuh. Bawa bae ke bale rek. Ke bale ku urang. He nyauh lawara. Aing tadi keur naraha tadi. Ya ku gede pokona mah. Tah ieu tilu ieu kur cacing ieu aya naon ieu. Jadi kieu Pak RT kan si Dayat teh
tadi teh cenah ngomong ka urang teh cenah ieu keur mesum kitu jadi urang teh penasaran daripada di ieu mending ku urang diasup wae ka dieu kitu dibenerkeun kumaha ieu teh kitu urang selanya tak sorangan ku dayat nah ka tempo tah henteu jenisna teh keur mesum Ih tadi kadenge gitu nya jorang ngomongeun masalah dinding dada gitu urang panas. Jadi ieu teh beranggapanna berbuat mesum gitu nya. Ayeuna kieu kayak gampang, masalah urus ini balik gampang. Oh, tenang. Ieu di dieu urang neangan solusi bukan lain neangan keributannya kayak asalnya. Kalau abdi benerasna ka tamu ieu nya. Tah, ieu nya Pak. Calik. Apa ini terus puntennya? Punten. Sok calik lah di dia. Bukan enak itu. Tah ari salaresna kumaha eta nu cari skripten harasna teh kumaha? Ieu nu apal mah ieu nawarkeun susu, ieu susu was ieu kadangnya susu. Aduh, ieu teh susu. Ieu dada ieu. Tah, dada itu dada chicken. Ayam. Nah, tari Buluan naon tadi? Ieu buluan ieu. Jagong. Ieu RT jadi kitu nya. Naon deui? Anu sekian cenah naon? Ieu salak. Oh, pulau ta mataknya. Jadi kumaha ya Diarak bae lah ieu tiluan diarak bae. Gampang. Masalah eta gampangnya tapi urang enak kan isin cenah ku tetangga cenah ribut-ribut masalah salak bersikina dua padahal masalahnya pan isinya ku tetangganya pan urang mah dua. Nyamun eta mah pan salak. Eta bener beuti lu cenah. Nyampe dana siki korma sareng komar teh kitu ari korma mah sikina hiji ari komar mah dua teh betul kitu nya. Ada gitu. Ya ieu teh mana? Ulah suudon. Tuduh mah. Masana ki bae nya hampurannya. Hampurannya. Tadi ngomong teh kitu jorang mata piringkeun lah. Tos piringkeun nya. SIM kuring selaku keamanan sabarnya ya atas terbuktasnya titik terang atas kebukanya datang tis kendala ya emosinya atas tisnya tekan emosinya atas jelas lama tak hiji waktu lamun masalah non boh naon di mana baik jeung saha bae kedah cari heula teh alangan kaler sana mana nu ulah sok mana urus manglupa kitu nya tekeng suudan warna nyangka-nyangka. Iya kan si Idan teh kukuh maksa. Gus. Ayeuna kieu nya ayeuna mah tos puguh buktinya teu aya istilahna teh salah pahamnya teh salah paham nu saetana. Aya salah paham aya cuman teu terjadi sanyanyana gitu nya. Tos ayeuna mah tos saling hampura nya. Tos emang tidak ada masalah, anggaplah ini suatu perhatian kalau kemajengna lah tekan dari kayaknya. Bacanya tuh kumaha ieu teh. Ieu teh janten itu kumaha. Lancek uing mending geus 15 tahun. Matak ari cantik ieu teh ulah gandeng. Tadi teh naik motornya nanya tadi teh itu si bapak Jola teh tadi teh ka rumah abdi, ka abdi. Naroskeun bumi neneng. Janten naik teh neneng nu ieu. Mohon ieu teh Ari mah teh neneng jubah da sana ieu jadinya. Kita beli kopi ya. Kopi terus beli kopi. Kopi oleh Ka dieu. Ada penasaran yang kita nutur Paku ngantosan tuh di bawah desa. Kumaha ya jadi kumaha. Beli kopi. Sabar paku ngantosan. Kita ayo